Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui mitra sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Urang neraskeun dongeng nu katuna dinten kamari dina episode anu ka-13 ayeuna majeng ganu episode ke-14. Mangga dina judul Dendam Kabawa Pati bagian 14. Mangga mitra urang kawitan wae supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Mangga manco ka mitra-mitra baraya mangga manco. Kamari waktos nu kakantun teh Jang Sulaiman manggihan baju ngagantung dina tangkal caringin. Malahan mah RT Jumage geus aya di dinya. Euy, naaya baju di dinya? Nyetak RT abdi oge teu uning nya heran gitu. Nyaho-nyaho aya baju di luhur tangga caringin. Sakitu hese ka luhur jiga nama datu naekna ge saha deui? Oh, barina ge jeung saha atuh? Anu neneun baju di luhur da eueuh kaanehan. Eueuh pi jadi tongtonan naon, nu puguh mah jadi pi matak jadi aneh keur sarea itu. Da teu puguh jadi lain jareng tontonan ieu mah matak jadi heran. Mitra aturabul tatangga warga teh naringali cingkar cewis aya naon cenah aya we nu ngomong buat teuing ku Nyenengsi cenah baju anu bukti teh dikadinyakeun wah kitu kumaha we nya. Ari ngaranna jelema loba carita. Awas bubar we. Bae antep we. Hitung-hitung simul. Mun ieu mah jangkena antep we. Ieu lah tong diparikiran teuing. Geus bubar. Atuh buriak bubar dibubarkeun ku RT Juma teu talangke. Ayo. Sulaiman, geus bararike. Sok cing anu ieu tuh kade ulah kabaruritan teuing di caina gitu. Nu kacai. Semuhun mang apa? Ral atuh mitra bubar sadayana kabehanana barubar. Teu kacatur maralik marasing masing ka masing-masing imahna. Kocapkeun Pak RT nyimpang ka imah si Abah Dodo. Bah, Assalamualaikum bah. Wah, RT, waalaikumsalam teh. Geus mulang ti sawah teh ning. Oh, atos tadi ge bah. An rada aya nu aneh. Di tanggal caringin. Lah, rada kagok ngomong lagi. Anu si Nyai teh heula kejadian si Nyai. Aya baju di luhur guntang gantung we. Astagfirullahaladzim nya. Ahkeun moal kitu ku lelembutanana si Nyai. Aduh. Hampura we RT bejakeun ka warga si Nyai jadi ngageruhkeun kieu. Wah, keun bae. Da ari heuda ngarasakeun kuring ge tong barobadan si Nyai meureunan kuring ge lamun kitu bakal kitu. Ari ngaran-ngaran dendam mah. Mau can kalunasan mah can kabalikeun ka nyeri hate. Ka jinisna nu ngalakukeun teu baraleg. Geus we, tong loba iyalah abah mah tong loba pikiran. Engke teh kagenepna nya bah. Oh kagenepna
isuk katujuhna. Oh biasa we bae lah geus tos bada isa we. Tuh itu aya di pipir. Cau ngora, cau kulut, cau parantinu di sepan geningan. Urang bawa cenah dipolakeun jeung nyuguhan saware di dieu. Aduh nuhun pisan RT. Ini bela pisan euy. Cing di mulang cing dipulang ke nu Maha Suci kahadean jang RT ka Abah. Keun we bah dari abi mah ridolillahi ta'ala. Mitra sepanjang lebar RT pamitan rek pulang heula da tos di sawah itu nya. Pas manceran mah geus condong rada ka kulon panon poe teh. Kira-kira pukul 2-an. Wah tuh abi rek mulang heula ye da can mulang. Di sawah teh jo kebat kanu ribut we si Sulaiman ngabejaan nah ya anu ngabejaan gitu. Hati sok we jeung teh kudu geus tuang acan Atuh tadi geus tadi tadi atuh wah gitu we nyembah abi mulang heula. Yuk stompel di mana stompel si Tom hampura mitra. Si Otoy di mana bah? Mulang na kai mana manehna itu boga bahan seutik senajang hayang ome imahna. Oh atuh kitu mah. Nya bah atuh abi pamit heula nya. Yuk bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jang RT. Mitra kocapkeun gancangna carita geus maju reka genepna tahlil teh ka malam isukna teh katujuhna. Urang caritakeun deui si Bah Murka jeung si Tompel. Anu tilu mah geus marangpret geus kalabur ka geus tengah hiji deui. Da sieun ka babawa dibeberi kuririwana nyenengsi. Pel, oi. Ayeuna mah males lila. Aman oi, da aing ngawirid wae. Madaekeun datang deui ayeuna mah. Ririwa sinengsi teh. Nya bah hebat Abah lah. Geus hebat. Kumaha atuh ayeuna da urang teu kariduaan bah. Keun bae lah urang duaan we batur eueuh ka dari ieu deui mah sarieun jigana mah. Bae atuh urang duaan we bah. Kumaha ieu rencana engke peuting. Kagok lah urang ranyah we ka si lebe mursid. Eta tah nu orang Sekeawi. Rada lumayan hartana. Urang garong lah. Keduaan biraku teu katanagaan. Nya torek kitu malah teu naon. Kuring ngamiluan we kumaha alusna ceuk Abah. Wok si Tompel. Mitra teu kocapkeun waktu asar kaliwat magrib kali kasorang manehna geus turun gunung. Maranehna duana nya si Bah Murka jeung si Tompel. Ieu pel lah urang turun heula. Ame teu ieu poek teuing. Sana rada jauh euy ka Sekeawi mah. Urang nu lebena we urang hajar dari jalan nu Haji Sararkawi mah teu beunang euy. Jigana mah ku si Juma pulangkeun deui jeung teu walah-walam ku si Juma jigana mah teuing dipulangkeun deui henteu teh nyaho. Dipulangkeun cenah cek beja mah aya. Gujrud aya menang beja mah. Wah, dipulangkeun gitu. Dipulangkeun kabehanana duit sakanyut duit sarajut. Mas seperti teh cenah dipulangkeun ku si
Juma kanu bogana kayak Haji Sarkawi. Wah, bener euy. Manya gitu kudu ka si Sarkawi deui gitu hajar. Haji Sarkawi. Kumaha engke we atuh Bang, geus nepi ka ditu mah hayu we lah. Oh atuh yeuh. Mitra. Sok maranehna geus tatan-tatan arek turun gunung deui geus heubeul kitu nya awakna geus jarag-jag deui bari jeung kawas nu heueuh teuing naon ngawiridna jumpa jampena cenah nyinglar di ditu nama yakin moal datang deui cenah ririwa nyinengsih teh pok Bah Murka we harita teh. Oh saya nama lah tenang jika nama geus kukuring geus di singlar moal aya lah ririwa sinengsih teh nya toy. Hampura Mitra. Tompel. Ayo nama urang ka Sikawi mengbeung rada caang kene saeutik. Nya Hayu Bah atuh. Berat Jut tarurun ti padumukanana duaan kebat ngidul bari turun bari ngidul saeutik turun kela euy asa heula di dieu yeuh cicing heula ngadaguan rada poek. Tuh itu lain lemur Sikawi teh nya. nya eta Bah bener pisan. Oh cicing heula we di dieu yeuh. Nyebut heula. Geus ngadaguan rada penting urang siap. Urang garong imahna. Geus we nu dumuk. Imah si eta deui we Haji Sarkawi aing penasaran ku emasna ku loba jeung duitna. Nyalah ngiringan ari keur abdi mah Bah. Bari jeung beungeutna rutrat retret ka ditu ka dieu, ret ka ditu ret ka dieu kitu nya ngawaskeun kaayaan si Bah Murka teh saruana jeung si Tompel kitu. Reupan Isa lewat maju kira-kira pukul 10 maju ke 11 malahan da kuntung udud oge pabalatak digana beak ari 2 bungkus wae mah meureun ngarudud we di dinya heula dihanapeun tangkal jengkol da rada nyingkur jarang aya nu ngaliwat ka dinya da eta mah lain jalan jalaneun gitu maksud teh eta panyumputan maranehna we ngahaja waktu arek ka si Sekawi kira-kira geus paroek jangkrik ngarik-krik cih-cir cari cangkas sasatoan peuting di sarada malahan mah jeung aya sora bueuk jeung korea. Nah euy aya koreak jeung bueuk kitu teh. Jeung rada beda euy. Tuh jeung aya suara anjing babaung di kaangangan. Tuh. Asa beuki ngadeuketan euy. Asa beuki ngadeuketan. Tuh alah, nah jeung aya angin enang ngagelebug ieu euy. Nya Bah, aduh kumaha ya Bah? Cek atuh singlar deui ku Abah. Ku aing urang singlar deui kosna heueuh Mitra. Beureum kitu nya mapatkeun sila si dakep gitu. Anger Mitra, ngadon ngagedean angin teh malahan mah ngadon saremplak tangkal dahan tangkal jengkol. Seutik deui mah enten meninggang ka Bah Murka. Atuh ngorejat Mitra. Oh. Nah, euy, angin teh kacidat-cidat teuing teh. Aing hampir katinggang sia Tompel.
murka sia yana kudu paragat nyawa diengken-engken ku aing diintip ameh genah karasana disiksa ku aing geus jag-jag gebeg atuh mitra Bah Murka jeung si Tompel ngagararebeg geningan ririwa nyeneng si teh aya keneh. Wah, sia deui ririwa sineng si sia teh. Sok yeuh aing bedog aing geus meunang nyipu. Neurak ayeuna mah ka sia. Sok lamun nya mah bedog sia aya kasiatna ka aing heumat ka aing tarajangkeun ka aing kadekeun sok mitra srebet dicabut bedog teh tina sarangkana suruh nyuruntul di lelempeng kanu dada eta ririwa nyi Nengsi keplos atuh da sidik ngalawan anu kitu mana bedog sia anu menang marancahan teh geuning eueuh gunana ka kuring geruwak mitra sila si Bah Murka ditewak buukna dicekal terus ditampili awowong atuh mitra gamplang awowong Bah Murka ngawowong bari ngudupruk karasa panasnya perih kanu ulu angan nyentug bener-bener geus teu bisa lain layan lawanenana can sabaraha eta kalayakep kasih Tompel nya nyeneng si teh ngalayang sia Tompel kudu ngasaan grewok ke atuh si Tompel ge sarua kamplang kuah atuh komo si Kak Tompel mah di kamplangna dibulak-balikeun gitu tampilikeun terus dikepretkeun kanu beungeutna kudupuk nya panas nya perih kudupruk atuh si Tompel teh nyuuh aing can puas sapanjang sia can pararagat nyawa can waktu penting ayeuna penting cikalna sia harirup kumalenang di alam dunya ku aing sia rek dipararagatkeun nyawa sia geus nganyeri aing mang bulan balet batin aing kasiksa garantaran ku saria mitra atuh da dendam ka bawa pati judulna ge nya dongeng hampura da dongeng ya mah mitra da moal aya di nu kieu namanya ucapkeun cinggarereung duanana karek ditampilingan oge sarodot deui atuh mitra ngalayang deui ka Bah Murka gerewak mitra
si Bah Murka dicekal beheungna diangkat dan parah deui ku Ramo jeung kukuna nu paranyang gabres teh kanu dadana Ramo nyenengsih heula ririwa nyenengsih kitu nya gabres atuh puria getih teh beungeutna matana dicolok duanana jeung bobogaanana ditajong ku nyenengsih udah dongeng mitranya ieu mah tiba pantes montong gegerungan sia montong tutulungan tu minta tulung ka batu da moal aya nulungan sia aing anu waktuna kudu modaran sia ampun Nyai ampun geus beak ampun yang sia kalayang atuh mitra nyamperkeun di si Tompel kerowak di si Tompel gabres dadana teh sarua matana si Tompel mah rada dikarawatkeun ku kuku pararanyang atuh tapak kukuna teh kuat ngagurucur getih jeung geus ampun atuh Nyai ampura Ang Tompel geus kumaha wae ka Nyai geus gahala ganeng sia ampunan hahampuraan sagala kawas manusia wae sia beungeut jiga manusia tapi hate binatang sia gerowak duanana si Tompel gerowak punukna si Bah Murka gerowak punukna gep geus beunang duanana blesat ka luhur dibawa ngalayang nanti nuju ka lembur Cinangka bari jeung cik-cikikan sapapanjang jalan aing can puas kasia duaan aing arek ngarogahalana ge ameh kadeuleun ku tatangga jeung warga aing jeung tatangga sararea bahwa sia anu ngabinasa anu ngarogahala jeung ka ngagadabah kehormatan aing sia anu ngalantarankeun aing hirup aing nepikeun katiwasna orok aing sia nu ngagaradabah kehormatan aing boro-boro katanggung jawab asa sarenang teuing sia mitra sajeroning bari ngapung ngalayang teh bari mawa si Bah Murka carkel beheungna kawas nyekal beheung yang meri we bari jeung kokosehan suku leungeun tetraja bibawa ngalayang nyamperkeun ka lembur Cinangka waktu harita kocapkeun di Cinangka arek geus beres tarahlilan kitu nya ubar gitu nu tahlil teh da geus peuting berkah lancar ari tahlilanna mah nu kagenep kan kadenge angin seah jeung kadenge aya nu cicirihilan jeung anjing babaung angin gede jeung sora aya anu pikasieun budak gogoara
seuri jeung aya nu cicikikikan di luhureun langit di luhureun paimahan di lemur di dinya gitunya bari ngalayang ngadeuketan imah Mbah Dodo. Jadi siap wae ngarek dibinasa. Saralawat atuh kalayang celek. Bari jeung ngangkang gitunya. Ieu pisan siap wae arek dirogahala. Ame kanyahoan saha nu geus ngaguna sita jeung ngaroga geus ngaleungitkeun kahormatan ai. Mitra atuh warga Cinggarurubug anu pareureum gecing karoreja. Naon ieu teh euy? Kohkol ditihtirkeun ku RT Juma. Ditihtirkeun kohkol ku RT Juma sangkan rahayat kalaluar. Atuh burudul we nya geus ditihtirkeun kohkol ku RT Juma. Aya naon PRT? Nya aya naon PRT? Abdi mah ieu asa aya jeung ieu tadi teh aya nu nyikikik seuri jeung tadi mah asa gede angin. Oh gitu. Toy. Matak sok karumpul kabeh warga. Atuh teu talangke mitra para warga teh kumpul di hareupeun imah Pak RT. Hayu urang jugjug ka imah Mbah Dodo. Bisi aya naon? Bring atuh mitra katen imah Mbah Dodo. Ari pek pas gok katen Mbah Dodo aya anu bodas ieu nante ngangkang bari jeung nyanyakel jelema duaan kenca katuhu beuheungna kawas nyekel beuheung meri kitu nya. Kalawang gejret atuh dipurageun duanana si Tompel jeung si Mbah Murka. Atuh gegerungan beuki parah. Ampun hampura ampun. Nyai ampura aduh ampun. Pas sekali-kali deui ampun. Ngeunah sia nyebut ampun. Mitra sajeroning kitu teh wah juljol bari jeung sarawak aya warga teh tapi RT jeung si Otoy malahan mah si Mbah Dodo ge bijil ti imah Mak Ija nyaraksian eta kaayaan. Hampura ka urang dieu ka tetangga kuring anu satia anu geus bela ka kuring. Kuring ieu hayang meakeun panasaran kuring kanu geus ngaroga halak kuring. Oh, diriwana nyenengsi kalayang. Gep deui duanana teh ditewak deui punukna, lain punukna ieu ayeuna mah sukuna duanana digusur. Dibawa ka hareupeun pisan imahna, imah si Mbah Dodo. Cerep, cerep, cerep eta ramu anu kukuna paranyang dicep-cepkeun kanu dada, kanu beuteung, kanu beuheung kadua jalma
kasih Tompel jeung ka Bah Murka. Ampun, ampun, bari pegat-pegat sorana Bah Murka. Ampun Nyai, ampun. Si Tompel sarua. Geus beakeun sia nyebut ampun mah geus eueuh. Geus waktuna sia ku aing diroga hala. Nyai, geus Nyai, tong kitu abah mah kurang panuju. Geus we nu geus mah. Anguran ge Nyai cing tenang di alam kubur, di alam barja, di alam baka. Geus Nyai, ulah benda didendam. Karunya ka urang dieu sarieun majarkeun weh Nyai. Sanajan dendamna kadua jalma, heuda nu seueuna mah sararea Nyai. Pok si Abah Dodo ngelingan. Hampura Abah, abdi geus ngaririweuh ka sararea. Hampura, tapi kuring tetep ieu teh hayang ngabinasa manusia dua manusia ieu. Anu mata kuring jadi kieu. Gara-gara ieu manusia. Grewek atau mitra si Bah Murka jeung si Tompel dibawa ngalayang deui kaluhur, ngapung deui kaluhur kalayang bari kaos tadi deui we beuheungna dicekelan kaos mawa meri sorolot kalayang nuju ka Tangka Caringin anu waktu harita Nyi Nengsih di gadabah kahormatanana. Atuh buria pring atuh mitra warga ge nu sieun nya sieun bari jeung kokompodan ge da hayang nyaho. Bari jeung sieun ge maksakeun nuturkeun eta ririwana Nyi Nengsih nu mawa si Murka, Bah Murka jeung si Tompel. Gok we mitra nepi ka pelebah Tangkal Caringin anu waktu harita Nyi Nengsih digadabah. Geus nepi ka dinya pok deui Nyi Nengsih nyarita. Aing baheula digadabah baheula digadabah ku sia di dieu. Sia oge kudu paragat nyawa di dieu. Deuleukeun sia. Kalawang mitra si Bah Murka dialungkeun, dibantingkeun, ditingangkeun malahan mah nya kana Tangkal Caringin. Geus teu nyora. Nyorana ge ukul marurung saeutik. Ampun. Ampun Nyai. Nah ampun-ampunan. Grewek dibawa ka luhur. Kalawang. Celak pisan beuheungna kanu cagak Tangkal Caringin. Atuh asa digantung. Nepikeun ka oseh-osehan, karoroesan, getih ngucur saawak-awak. Les we paragat nyawa dina cagak Caringin. Geus boga rasa kapuas Nyi Nengsih. Kalayang deui ke ka si Tompel.
babetkeun tinggangkeun deui kana tangkal caringin gede teh. Beutau Inengsi teh motongkeun akar anu mencos. Bluwer. Cap. Beunang pisan kanu beuteung si Tompel. Nepikeun ka parat kanu tongong nancep malahan mah si akar teh kanu dahan gede. Atuh teu walakaya. Ampun nyai Las Mitra si Tompel jeung Mbah Murka paragat nyawa duanana dina tangkal caringin. Lunas aing tapi can keh heula aing geus teu hayang neuleuh beungeut jelema nu kieu patut. Mitra ngematkeun naon teh nyalogodorkeun leungeunna ka hareup jeung kahareupan tangkal caringin Nyenengsi jiga mapatkeun pangabisana. Ari pe eleuh Mitra hapunten waktosna kabujeng seep cag heula urang tuna keun enjing urang teraskeun dina bagian nu ka-15 urang tamatkeun enjing dina bagian ka-15 sakitu nu kasuhun hapunten seueur balelolna teu sim kuring tapi tong hilapnya di subscribe di like di komen dina channel sim kuring Sunda Bandung Kidul. Assalamualaikum.